Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Sukina jitalil ambil anta mursuna jami'a. Nah, kalian balik dah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam daun talus anu ngajak salam menalus sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam anu masih jomblo didoakeun sing payu. Amin. Anu tanggung jawab salam didoakan si nyari untuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan ka Allah anu Maha Rabbul Jati, anu parantos nyiptakeun mangruhi sareng bihuli, anu saling mencintai hidup silmati dugi ka surgawi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sareng salam tilap urang curahkeun kana urang sadayana nyata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tilap keluargana sahabatna. Oke, urang sebagai umatna sing menangkan syafaat dan satir dari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Ayo hal hadirin rahimakumullah. Daripada selalu tempat itu pada yang giringan nyarios sanos nawatus kudah sing kahartos. Dina hiji waktu Kanjeng Nabi Isra, Kanjeng Nabi ningal hiji kaum. Tah eta kaum teh yang harupan hiji wadah. Wadah teh ada anu aya daging anak alus kene. Aya daging anu geus puruk. Tah eta kaum teh ngadaharan daging anu geus puruk. Kanjeng Nabi kaget euy. Mau nanya kabeh ka Jibril. Ya Jibril, saeta kaum teh. Assalamualaikum Jibril. Eta kaum teh di kaum anjeun. Aya awewe anu halal, tetapi datangna awewe anu haram sok disebut selingkuh. Naon ari selingkuh teh nyaeta menduakan cinta. Boleh. Nyata ari jalma anu sok selingkuh siksaana teh bakal ngadaharan daging anu geus buruk. Lamun awewe selingkuhna jeung batur, lamun yang urang mah moal euy. Kita tahu orang apalkeun selingkuh. Selingkuh. Musik. Ibu ulah selingkuh. Kasuk. Ibu ulah selingkuh. Bapak ulah selingkuh. Setih oke ulah selingkuh. Dicekap sakitu bae. Tutup bae ku doa. Allahumma barik
takbir jaga masyabana wa barina Ramadana wa nasirna qasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara di awal dongeng akhir para melaksanakan orang tutup baik doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.